Ieu bakal carita plong-plongan hate nikmat hirup modal urang. Kabeng berat katalia. Maksudna mah supaya lempengnya hoka Allah na asli ulah patali jeung urusan politik, ulah patali jeung urusan ekonomi, segala budaya lempeng deka Allah na sebab urang hirup teh Allah kuari keur diatur ku Allah isuk pagato bakal nyang hareup ka Allah. Rugi amat ketika orang hirup di alam dunia diberi waktu sabara tahun barang balik can wau ka Gusti Allah satungtung urang teu wau ka Gusti Allah bakal ditempatkeunana lain di tempat anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Rugi amat nyana mah jadi bupati bobolokot ku dosa ge untung, nyana mah jadi gubernur mejeuna, nyana jadi menteri komo jadi RI 1 ya tuh meujeun nya mana dioyak-oyak ka mana ge ai urang RT lain naon lain geus tenang urang mah ngaji teh neangan ge anu bisa nyalande embung kaganggu cilek bangun khusyuk horengan ngimpi sagala beres nundutan ngimpi pantang lain nundutan tambah ngimpi mah abo terlena tamah tuh. Nah ieu mah aturan syariat ketika negara orang dijajah ku kafir asup kafir ka negara orang Amerika misalnya kebeneran kurang ti sama masa Fatil Qasri. Masa Fatil Qasri teh 80 kilo atau 90 atau 100 keur carita 80 ti dieu ka Serang 60 kilo. Andai kata Amerika anu ngajajah urang teh geus aya di Serang urangna di dieu kurang ti masa Fatil Qasri. Urang Serangna mah geus ka Lampung. Jakuari ge can dijajah canaon ge geus ka Lampung kaditu. Urang Serang. Urang mangka panggih di Lampung teh tanya. Urang mah ngomong Lampung horenganan, ngomong Serang. Orang Pandeglang di Lampung teh pinuh. Jadi memeh dijajahnya geus urban ti heula. Tah, Serang di dijajah urang di dieu manggading deuk nyerang ka dieu. Jeung ke berbagai daerah Rangkas dan lain sebagainya. Tak urang nu urang Tangerang teh ya. Wajib ngalawan ka Serang kan itu. Adu kekuatan. Andai kata posna di Serang, keur carita di Serang komo di dieu mah di Cangkareng mah tak deket jasa. Deket jasa mah di Cangkareng mah manggading kuari mah kuari geus canggih jasa. Henteu kudu make bom, make senapan. Di senapan aya paranti ningalina teropongna set make sinar laser Haji Pendi tinyahonya na ieu sanu nembak boleh Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah Haji Supendi Aep tertembak oleh misterius. Jangan orang di Cengkareng. Itu kuari makan hara rebot gas. Masya Allah. Cak anaknya gak usah ditembak juga nggak lama lagi dah. Udah penyakitan melulu. Waban waduh udah basa pati kosid bidal pada kali ya. Mun ayah Belanda di Serang, orang di dia wajib. Tentulah dengan persyaratan anu kamari hiji kudu gagah ulah kempleng ulah setruk ulah gering nomor kedua kudu boga keahlian perangnya di samping boga ilmu bela diri geus puguh. Wah Bogor teh naon karena bencana Cimahi Jakarta teh naon karena bencana Besi Banten teh naon karena tuh zamannya honangan sakitu doang ya
Allah eta ge nyaho doang bisa manteu kacirina kakerepekan doang tah bisa ngagunakeun senjata kan anu teu bisa ngagunakeun senjata makan salah moncongna dikanyanakeun masa kos kitu perang atuh mah Amerika ge seserian bereda we kunyana senjata ayo tembakan ku si awak sia eta ngaranna teu bisa ngagunakeun senjata gunakeun cara nyekelna ge kan lain deh cara nyekel senjata teh lain deh cara nyekel waluku atuh senjata mah emang kumaha aturan-aturanana nah geus terlatih jana ABRI misalnya TNI eta geus terlatih sekadar pestol-pestol mah polisi eta ngaranna geus terlatih nah urang dilatih heula cara Taliban Afghanistan di Afghanistan teh anu mantak badehana mah terus bae perang adanya perang teh seuri nya mah diciptakeun ku Gusti Allah manusia model di Afghanistan di Taliban asal ngadenge perang mantap lamun teu kadenge perang nya mah sedih sepi amat cekna negara Afghanistan mah nah ieu nu daratan ka Indonesia jebolan Afghanistan emang teu loba ambalaya kamari ieu diposo teh anu sakitu paharana urang ngeri ningali ustad pencit ningali ustad cokel matana ningali ustad dicacag masyaallah karim biadab luar biasa tak kafir sikap pemerintah malah ngantep di dinya polisi meureun polisina ge jak kafir ieu lamun teh segera ditangani Afgan turun Afgan wae di urang lawan aing ku sia tangtangan punyana FPI maju ka ditu tangtangan kabeh malah jadi kampak segala rupa sia nu kamari tah rekamanana ge aya ka dieu sia lompat jangan lari nyana nembak ya ka eta ka urang Afgan buka dada tembak gua kagetin kan jadi gitu tembak lagi tembak lagi lagi angkat tangan jangan angkat tangan sujud cekel penyana nah kampak uluna ceger ente mah teu nyaraho bae ke sono dong ketika kejadian di Baghdad emang kumaha gitu urang mah ngadenge loba misterius anu muncul perak Masya Allah terus nyana mah terus bae Amerika ge seseleh haju nyana mah teu boga bom nyeun sorangan ka dijieun tina taneuh di kieu-kieu ku nyana dipoekeun angel perang eta diuji heula ku nyana dicoba kada kotrek coba cek mencek ngomong urang mah tahannya ku sia nya ieu ngajegur teh ieu jegur geus jadi cenah anya ngalaman Amerika kos kitu tapi kan sesel Amerika dengan penuh keyakinan sangat diperhitungkan ku Amerika teh eleh sabaraha triliun ngalawan Afghanistan ge kuari lamun Indonesia kadenge perang bae datang araya bae nya nama kos gabus gitu ngomong teu kajawa ti mana Allah nyiptakeun makhluk nyiptakeun manusia seperti eta kuari Syria geus mulai dararata geus pasang strateginya kajeun ditembakan diboman di masalah jasanya nama geus sampalingnya nya nama nganasehatan bae niat yang rapi supaya jadi syuhada teu aya pandangan terhadap dunia aya manusia nu diciptakeun ku Gusti Allah hirup teh nya nama jang perang tekad dililitik lagi hidup tanpa perang sepi urang makan hidup tanpa dagang karung ngihil ya hirup si kos kitu keairatan sama sekali cenah eta zakat di mana ngadenge zakat huwa ban huwa duna masafati kosin minal balakali lamun sama sapah kosar wa man alal masafati jelema anu ukurana sama sapah yalzamuhumul muwafaqatu wajib ngamuwafaqatan sarua nglawan biqadril kifayah ku ukuran kecukupan
kudu make modal berangkat perang teh sakumaha kamari aya jang bekal dirina aya jang bekal ditinggal di mana kos munggah haji bae munggah haji teh jang bekal ka Mekah aya jang nu ditinggalkeun aya karak istitoah gitulah perang ge sarua abad biqadril kifayah illa yakfi ahluha wa mayalih lamun ahli-ahli negara teh nyukupan jeung jelema-jelema sekelilingna teu bisa nyukupan ai keur der perang mah geus ulah aya carita-carita nyukupan perang-perang komo perang ayeuna mah teu make aturan medan laga nu tangtu langsung disebut perang kota nagarana diboman imah dibom nu korbanna sipil bahkan orok budak letik nini anu kuduna diamankeun disalametkeun malah dibom perang geus teu make adab perang geus teu make aturan masyaallah kan lamun terjadi di urang gitulah di urang ge sarua bae warikan dikhawatirkeun ieu rombongan nu datang ka urang teh apakah masyarakat biasa apakah ieu teh nyana alat negara anu geus kan beda ala ai masyarakat biasa mah kan teu canggih ngulinkeun senjatana tapi lamun alat TNI misalnya ABRI jana kan geus begitu hebat nyulusup ka unggal kampung kuari di Kendal geus aya orang Cina terus ke belah ditu Kendal naon tangarana itu ka ditu tuh geus loba terus jenganan imah nu meulina ge kan nyana di jerona diisian senjata andai kata ku cenah kiai terlalu jauh amat atuh pikiranan atuh pan teu kudu terlalu jauh ja kamari ge sabaraha kapal kapan dipermasalahkeun eta baja terbuka jang naon aya senjata lain yang maehan senjata mah jang maehan jang perang nah seperti eta nu kudu da disterilkeun negara ti asing anu endek enggak coba laukeun nu ngakhawatirkeun tapi malah ditambah wallahu a'lam sekedar seperti etalah negara urang nah lamun dijajah urang ku politik main politik deui ngan sanu canggih ku ari main politik teh setelah tinggalkeun ku Gus Dur ulang teu ngadenge aya sentuhan-sentuhan henteu aya statement-statement politik anu ku urang karasa malah manut kabeh sujud ka ditu ditinggalkeun ku Gus Dur teh urang sepi nyaho nu keur mararayan teh nyaraho jasa ti Golkar si eta ti PKB si eta ti P3 si eta atuh jaho ti PKS si eta tapi cara mainna mana statement nu jang masyarakat kan teu karasa ku urang nah urang teh kan nempokeun kieu lain ngan sakadar di deuleu doang teh televisi teh sagala HP siapa dibuah bawa bae kang ngising-ngising mawa HP bodoh terus bae ya aing mah HP teh gablek tapi aing mah nyaho berarti pinteran aing sia mah tah sia mah cenah kiai sok-sok kitu ya aing mah jeuna sok ya tuh aing mah tuh elehna bangun aja tuh naon ngelehkeun jeung sia mah tuh sapira sia tah aing mah resepna kos kitu teh bener mah sia mah resep teh teu nyorocos bae cenah nya ngomong aja atuh ieu kumaha lalakonna negara ulah sailu-ilu udah teu sia main kumaha ieu nu datang ka kula ge si kiai si cenah ieu menyinggapi politik aing keur neuleukeun di PKS saha cara main kumaha mana jang ka masyarakat da tilu keur main saja nyaho jasa aing ge ngan ieu mana jang untuk ngeunahkeun ka masyarakat na mana omongan-omonganana hayu coba ti PKB satu jang nyaho jasa PKB sabaraha PKB aing ngan ieu na ge ilu ih hajuk bah atuh eta keur main ieu mana ngelain sakadar mejeng hayang jadi wakil mejeng hayang jadi wakil ieu jang ka masyarakat mah mana ngomong atuh sia ngomong ya omongan ana pan hayu saha atuh hayu sia hayu aing keur ngadengekeun ieu keur ngadengekeun pan ieu aing kan masyarakat aing kan kudu ngadenge aing aing lain sadukung-dukung da diberen duit henteu pan aing sia emang kiai hayang duit ambal aya duit di aing los bisa dek nginjem los so kemana kadi itu kabang iya mana iya lu kadenge kurang kan di NU atuh kadenge na kumaha jang masyarakat mana ieu nu ngangeunahkeun tak sirana siratu Malik Pendil tinggal satu tuh kan endi mana statementnya endi
boten wenten ge wiji lah iya wis kesel kita ki ngerungoakeun apa iki nah iki mah saking Jogja yang nyandinge iya lain saking kronjong mom apa iku tah eta geus kitu tah dek kumaha ieu urang yuh gimana tuh ieu geus kieu tah tuh encan aya urang kan warga bangsa diajak carita kebangsaan atuh hayu tapi mana nu ngangeunahkeun jak urang nu kira-kira dulur KBH teu kudu make bahasa Indonesia geus nyanang mun kula kapilih jadi presiden geus SPPT gratis geus teu kudu boga KTP sebeak KTP mana tuh bensin geus pokoknya diturunkeun ku kula geus moal aya ieu bensin mah mun dikucurkeun naik turun pasti sia badi beulem sia ku aing sia urang masyarakat komo kiai ulah sailu-iluna tuh kiai mah sebab kiai mah kan ditaluturkeun ku masyarakat ulah kucuk hei arep endi sira kiai atuh ieu naon heula ulah kukuculukan teu pararugu ieu jang masyarakat naon lain dukung sakadar dukung lain ieu kami ngadengek geus sia mah milu wae belah sese geus aing mah hulu sia mau kumaha hulu bae ke heula besi huluna dipek-pek cara lele tinggal kami bae oser mendayakan lamun urang carita tentang penjajahan geus puguh cara negara batur dijajah Irak porak-poranda Suriah wari porak-poranda sabodo urusanna kan teu jauh ti politik di negara urang ge atuh lamun kacau politik teu jauh ti kitu je emang kiai ngarepkeun kana perang sanu ngarepkeun kana perang henteu tetapi tidak menutup kemungkinan lamun kacau atuh seperti eta KPJ dia memaksakan Turki hampir-hampiran kudeta teu berhasil hampir Syria ieu teh kapan akibat tidak kudeta teu berhasil terjadilah seperti eta Saddam Hussein baheula ditekan tapi terus bae perang acak-acakan motifna macem-macem duh tetapi orang ningali Saddam Hussein dipindahkeun kuburanana dibuka getihna masih keneh ngocor keneh berarti kan teu paeh nyana teh syahid je negara porak-poranda nyana geus aya di sorga Masya Allah Karim ketika orang ngadenge ucapan terakhir Saddam Hussein ngais anak dibikin kamu majikanana selamatkan anak dan jaga dirimu baik-baik bapak mau kemana jangan tanyakan aku akan berjuang menuju Allah subhanahu wa ta'ala bawa engkau dan anak coba eta bahasa terakhir Saddam Hussein kan lain lalagaan eta mah lain lalagaan kan berangkat ya menuju melawan musuh Allah nasib tertembaknya nak disetrum dan lain sebagainya sudah ngomong Saddam Hussein ketika disetrum Allah disetrum supaya ngomong gua mere Allah mau lotot Allah tembak deh Allah beres terbukti pindahkeun jasada ku hari masa geus tahunan ngocor keneh getih lamun maot ya moal mun si eta pae garing atuh itu aya Allah di awak syahid syuhada masyaallah seungit pohara kasaksian ku dunia deku coba ya Allah ya Rabb atuh komo Kangjeng Nabi na komo Sina Abu Bakar komo Sina Umar komo Sina Utsman komo Sina Ali dan komo bangsa para sahabat-sahabat di negara urang nu kamari diserhen ku Belanda paeh nyana kubur buka lamun teu beleger tah tarohan kamari ieu kiai nu sok diberian susu ku Belanda teh paeh mah paeh bae nyana gali teuk lamun beleger perhitungkeun diri urang engke di akhirat sakeudeung ieu urang moal kebal hirup di alam dunia teh naon nu kudu diperjuangkeun ku urang akhirat dunia politik jang akhirat apa jang dunia ekonomi jang akhirat apa jang dunia tani jang akhirat apa jang dunia pikir jang diri orang nya batur mah ngeunaheun amat paeh teh geus jelas jasa beleger teh tanda Gus Dur dibuktikan ku Gus Jal beleger geus pugus deretan ulama geus kajeun urang tah renungkeun diri urang ke di imah awak
sia lamun paeh engke kira-kira mun geus saminggu betus bae betul sih. Ayo awak tanya ke diri orang. Tanya pada rumput yang bergoyang. Tanya awak sia engke mun paeh kumaha sia. Sedengkeun geus sabaraha urang nu kurang kadenge kiai bae ge paeh bau kiai eta. Kiai bae peuting suk-isuk salateun dikubur bau kiai eta. Kayak kiai anu paeh encan ge kebel bau eta kan eta kiai padahal mah. Tapi mayoritas kiai nagara nyaho kula teu kudu diomongkeun nyaho jasa tuh sabaraha kiai anu begitu kula nguburkeun bau amat sih ka ambeun. Aya seorang masyarakat anu teu pernah beteungna dieusian ku duit pamarentah nun teu dianggap ku masyarakat teh lah sapira si eta begitu diasupkeun ka jero kubur kaambeus leungit masyaallah. Kula jeung ngaji pendek ngaji ngambe henteu atuh irung sia mah atuh lain deui. Atuh lain deui jeung atuh irung geus sapira tama irung kadal. Teu boga ambeun nya mah. Eta kula ge noel ngambe. Ngambe henteu cek ya geus teu panjang kula ge. Seungit. Lain deui nya leuleus da seungit. Begitu diteliti ka pamajikanna emang kumaha ge sok lalagaan kula mah. Eta kitu hirup teu pernah kaeusian ku duit pamarentah. Bajaam. Masyarakat biasa salat hanya sekadar biasa tapi dijaga tina paharaman tapi kan ngeunaheun biasa gali coba mun teu beleger jago beleger kajian kuku bagi teu bisa bara kiai beteungna anu kaeusian ku diet pamarentah hangru itu kiai tinggal kiai kok mau kiai mah dilaknat ku Gusti Allah sia dibere ilmu ku aing dibere Al-Qur'an sia dibere hadis ngarti sia tapi sia boh alabatan orang koros aku si Allah orang koros mah atuh jangan ada hal naon kitu ngaranna dangdeur teh atuh jangan sakadar dangdeurna doang boh sia mah jeung akar-akar jeung tanuh-tanuh kiai goblok teh kiai ya Allah ya Rabb secara pandangan mata surya tetapi secara akhirat nyanakeun seserian ketika orang pikiran kadinya ya Allah ya Rabb jaheu nah maka ketika negara orang dijajah ulah sieun perang tapi nu jelas bahkan ku ari orang dijajah melalui politik di parlemen teh kapan geus dijajah ayeuna mah ulah urusan urusan jilbab jai berkepanjangan berarti kan benar-benar ke dijajah di negara orang urusan LGBT nusak itu ya Allah ya Rabb jelas-jelas tapi kan berkepanjangan berarti kan keur dijajah dipaksakan geus jelas urusan perekonomian perkreditan perbankan urang teh dijajah datang ke kiai asa-asa beuka haramkeun ge sebab geus kabehan nah ieu bakalna jadi kiai bau takos kitu teu asa geus nya teh asa-asa isi haram apa halal sih kredit ya halal apa haram sih kredit teh maca kitab bereunnya aja jelas haramna ari di masyarakat jakabehan jangan tanya kiai isi kredit haram aduh masa aja ibu tuh mah ngajawab na kos gitu ibu tuh mah tuh masalah lah udah sok kadegeun kiai-kiai nu haram-haram urang bae malah mama ge pangnyokotkeun hiji habek mama anu kan ieu mah ye coba kudu diadukeun tarang bleg leg gusia mama kalau ada tangkat jelas kiai datangkan jelas datangkan ngomong nega ibu tuh nggak masalah lah di selamun anu kiai nu kos gitu bawakeun rantai haju siang mau rantai bapan kaki tuh kiai nah naonan kita kuki uci pan siapan perpakator kata nah iya illam yakfi ahluha wa mayan kila tiksa kaul mawain kafau sanajan dicukupi terus bae wajib ngalawan dek dicukupi dek tete terus urang negara urang ketika dijajah teu meunang ditinggalkeun sajengkal kecuali strategi lain deui itu urusan strategi mundur untuk maju mun urang ngadenge baheula arek-arek Surabaya masyaallah melawan penjajah pohara jasa
sabaraha puluh sabaraha ratus ribu nu gugur tapi pernah mundur teu pernah. Dari urang Bandung Lautan Api, Masya Allah luar biasa. Kiai di Seredan di dieu, ka Serang ti Serang balik deui ka dieu teu kudu disebutkeun sabaraha kiai. Masyarakat mengetahui hanya menangis, tetapi kiai ngomong tidak usah menangis, lawan Belanda. Ngeluh lah sama sekali. Perhitungan anak menang, luhur, eleh, surga. Ulang ngeluh. Kulantaran si kiai na model kos kitu tuh masyarakat dia tuh bawa marudah lawan Belanda lo bener cacak-cacak atuh sarua. Tapi kan lain saeutik waktu teh 3 abad. Oh, lain lalagaan. Nah, makanya Bung Karno baheula pidato telah hengkang penjajah dari negeri tercinta, tetapi tetap kita sekarang akan dijajah kembali dan tidak akan lama lagi kita akan dijajah kembali. Bung Karno kan ngomong gitu berarti kan geus kabayang kunyana malah anu teger jelema. Nah, haju eta pang Bung Karno nu ka dieu teh ka Imah Abah ka dieu Bung Karno nyarita ngananyakeun Ki Hairun jeung kula teh jam 11. Waalaikumsalam lawat lawang tengah. Terus kita kaharep ka dieu terus abahna keur kaelulah datang ngadu teh dengkulna mawa non gara-garana payung mawa tongkat mawa keris terus manehanana ditanya ku apa maksudna ka dieu deuk nanyakeun Ki Hairun jeung Ki Ahmad. Ki Ahmad mah dileduk ngobrol dipenta ieu cerita singkat bae ieu naon ieu keris buka kunyana. Terus dipenta gua abah ieu kumaha lamun dipenta bae cenah buat di sini aja. Seri ya. Ini mah enggak usah dipinta, nanti enggak lama lagi negara kita akan perang kembali dan keris-keris ini dan yang lain akan bertebaran ke orang-orang yang dipercaya. Ya geus ngomong kos itu tadi dihareupeun kula jam 11 sampai setengah 12 bedug zuhur, azan, nyana balik diajak naon salat teh cenah. Saya mau langsung ke Ki Ahmad asup keluar pes eueuh ya dekuat eta teh kabayang meta keris ini nanti pun akan datang ke orang-orang yang dipercaya ceknya. Tidak akan lama lagi kita akan perang. Berarti kan ieu peperangan geus jelas wayahna geus kudu diasah golok. Geus bukan nama asal aya Cina. Tepugu teu karu. Komando naon eueuh. Kudu aya komando atuh perang. Masyaallah ieu urang. Negara urang sakedeung merdekana dijajah politik geus jelas dijajah urang. Ekonomi dijajah. Apa make urang politik Al-Qur'an teu sama sakali. Apa make urang kuari politik ekonomi Al-Qur'an teu sama sakali lepas. Dijajah urang teh. Mantak pa bisa-bisa nyalametkeun diri urang sing hade. Mal kebel urang, anas urang. Ngagugupuk itu ada si akhirat cilaka. Naudzubillah min dzalik. Hayang menangkeun diri fokus ka Gusti Allah. Mantak ti kuari geus meuli baju jang lebaran. Ambo. Pohara teh mah jurig ka mah tuh. Jauh kene kalau lebaran siap-siap lain maca Quran baju. Ayolah sebagian jelema-jelema anu imana kandel eta mempersiapkan baju lain Quran. Kandel naon? Kandel hijabna. Nu aya ge can kapake. Deres meuli cash mah hutang. Masya Allah ya awak dimumule ku orang dibagus-bagus dirapi-rapi abeh necis beh kadeleuna pantes aya roh teh diurus-urus aya awak lintuh aya roh kuru bahkan gering roh gering kudu diimpus awak melintuh tanda dan lintuh timbangan naik dibawa ngajina perembae eta ternyata rohna orangana kritis. Ya Allah ya.
urang masih keneh ngabahas tentang jihad, tentang perang. Lamun urang ngarasa ahli waris Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata urang diwarisan ku Kangjeng Nabi jihad. Di samping salat, puasa, zakat, haji, oge aya warisan ti Kangjeng Nabi perang. Lamun urang ngarasa iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah, urang kudu daek perang. Perang teh kapan? Teu mikiran pamajikan, teu mikiran anak, teu mikiran imah, teu mikiran kendaraan, mikiran teh luhurna agama. Mun menang eleh gugur di medan laga sorga geus sakitu beres. Nu dipikiran dengan sakitu menang luhur agama eleh sorga eueuh tawar menawar geus eueuh jang nawar sebab urang iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warisan ti Kangjeng Nabi adalah jihad fisabilillah. Ningali porak-poranda Irak, ningali porak-poranda Yaman, ningali porak-poranda Suriah, hate urang teh sieun perang sebab kalegitan imah, kalegitan pamajikan, kalegitan anak, nyawa leungit sing gelimpang. Secara zahir mah urang teh ngeri, nu dipake ka ngeri ku urang, jelema nu ku urang dipake ka ngeri, ternyata nyana mah keur seserian di surga. Deku bae coba. Nyana mun bisa ngomong mah lu nangisin siapa? Yang cerikan sasia. Jangan yang cerikan iya si gulimpang aing mah teu kudu dicencerikan ke saya di sorga. Dia nu kudu pikiran ge. Tah cak urang Surya dia nu kudu pikiran ge. Pernah ka Pandeglang nya na. Wih ulah mikiran ngaing. Wah citorek tah mah tuh. Tuh kadang orang yang jerikan seseorang nu diceng-jerikan adalah orang yang kongkang-ongkang di surga Firdaus. Urang anu cerik jeung jerikan manehanana rasa karunya dedehnya nyaah nu dipake karunya jeung pake ka dedeh jeung pake ka nyaah ternyata geus aya di sorga. Tah sok beura pertimbangkeun ku urang. Masyaallah. Eta cenah halalancur segala toko hotel imah jeung sajabana. Hihi, eta mah sakadar hiasan mata. Wali mah tersepen ka imah. Waliullah mah tersepen ka bangunan-bangunan ka imah-imah mewah. Nu mantak ente teu boga ge wali meureun. Nyaho teu kabetrak. Iya itu sareri we wali ya. Apalah sebuah rubah, apalah sebuah hotel, apalah sebuah toko, apalah sebuah tanah. Dan sekadar jadi siksaan doang. Maning perang lawan musuh Allah, menang luhur agama, eleh sorga. Ulah dijadikeun acuan bangunan. Tah lamun geus kos itu kara. Ente ka dieu ngaji jeung saha? Sorangan. Batur ente teh. Oh, nyana mah keun ngurusan toko. Wih, itu mah teu kaburuan ngaji cek teh. Ente mah kaburu, aing mah teu boga toko. Sia ge mun boga meureun teu kaburu, ieu can puguh. Can puguh kaburu. Tuh, ieu jelema sararusah kabeh mah kitu. Nu kaburu ngaji. Tas ngaji ge teu gegeraan balik. Pan sieun can balik, deuk naon tuh balik cek nya. Urusan eueuh naon eueuh. Tenang bangun teh, horeng disarekan pamajikan.
Ya Allah, ya Rabb, Suganda mah hebat. Nah, lamun negara urang diserang ku Amerika, tentara geus pagulidak di negara urang. Cara baheula urang dijajah ku Belanda, mau tidak mau mesti hudag, mesti lawan kajen ku kumaha. Geus aya di hareupeun imah urang, ulah kudu ditinggalkeun lumpat. Teu meunang ninggalkeun lumpat musuh geus aya di hareupeun lawang urang. Cenah jangan mah make senjata urang mah make jepretan, sabisa-bisa urang jepretkeun habak. Di sanu nyaho. Sanu nyaho ku jepretan doang cet. Jadi ngabeledug paeh kabehan kan. Atuh geus. Loba jasa di zaman Belanda nyana anu nyekel brand kujana di stelkeun eta brand teu daekeun jalan coba geus dikieu-kieu di zaman Belanda. Tinggal budak leutik make jepretan doang cet beletrak katarang Belanda. Nah golernya na tuh kena batu deh kumaha tuh. Tah lamun urang carita seputar perang neuleuka kacanggihan senjata-senjata kafir geus pohara mun ngandalkeun eta keder urang. Tapi lamun ngandalkeun keyakinan ya moal atuh kajen kumaha ge. Urang lembur beungeut pas-pasan leuleuh awewe urang kota haju leutik hate nya geulis nya urang kota. Sia bogo ngana tuh jebol dekeun ka aing. Geus lain petarung tah mah kitu. Lain petarung tah mah kitu mah dihepes mer. Tah lalaki mah lain kitu. Itu sageulis amat urang kota. Geulis amat. Heeh. Nah, lain kitu. Ya, sama orang lemburnya beungeut pas. Kos kieu ge pembeli itu penjual. Can pogo daekeun urusan daekeun urusan engke ulah waka keder ti ayeuna cicing sia. Tah eta lalaki. Lalaki eta nu kitu awe ge resepeun tah nu kos kitu teh eta. Heuy, sadeu ka mana? Nambarkeun sia wadian amat cekel peler aya keneh. Lalaki aing. Karak eta. Ngeunaheun kan kadengena ge bener-bener jiwa lalaki teh aya. Nah gitu, Pak. Sia bogo itu, bogo bae aja teh kan itu. Aduh, gimana? Ing leuleus ngadenge sia. Lain lalaki masih beti meureun. Lalaki iya pagulidak di tentara non di Amerika degon iya dek aja jauh urang sial merenana negara ini leknya kumanehanana goblok merenana sia ulah ngomong goblok sia boga senjata tak dengan penuh keyakinan atau keyakinan lah sia nyekal pedang teh kudu make pedang aing pokona lawan ku aing dengan tangan kosong ye parang sana tak asal geus parang sana geus eta lalaki kan nukos gitu paeh hirup lawan Masya Allah kan. Apakah di Baghdad diacak-acak umut ditinggalkan teu pernah aya nu ninggalkeun urang Baghdad negara 1001 malam eueuh dongeng teh kudu ditinggalkeun jeung nyana mah ngadenge perang teh ya geus biasa budak leutik teh ya di SD geus dipagahan sejarah perang jeung geus dibere kekuatan jiwa jeung mentalna tidak usah takut lawan budak leutik keneh bae budak leutik neuleuh kafir teh geus kikibat teh sakumaha nu nyiram neuleuh buang ora saya kudu lain budak leutik eta di urang mah kumis doang sempong sok budak kieu bau pada jasa jelema neuleuh kafir teh sujud di hareupeun kafir tangkorakna goblok tah mah greget-gregetna neuleuh jawara anu kumisan jenggotan tapi sujud di hareupeun kafir alah dirate siapa ieu teresep tah urang nyelegos kitu teh henteu cara anu jumatana beureum teh kunaon sia neuleuh kafir aing greget jasa ji bener tah aja dilawan 24 aing aing mabok lah teu beres teh lamun urang baheula dijajah ku Belanda Masya Allah eueuh anu henteu pernah membuka sejarah penjajahan Belanda
kuari orang tetap dijajah ngaranna doang merdeka. Bentuk penjajahan melalui politik, bentuk penjajahan melalui ekonomi, bentuk penjajahan melalui budaya, bentuk penjajahan melalui isme. Orang keur dijajah, merdeka na hanya sabaraha tahun. Komo ayeuna Islam teh keur dijajahna lain lalagan. Negara urang negara nu wah gede. Mayoritas Islam. Organisasi naga ambalaya, organisasi NU, organisasi Muhammadiyah, organisasi FPI, organisasi HTI, organisasi Ikhwanul Muslimin ambalaya di urang organisasi Islam teh. Tapi mana kuari nu ngahudangkeun Islam jauh sujud kabeh. Naon artina tuh organisasi kos gitu? Ingan sakadar jadi taraje jang naikeun hiji jelema matur nanaonan. Ye mendingan urang kuari darariuk beker ningkatkeun diri urang ka Allah. Waduh. Sombong biasa. Iya tuh orang bagaimana urusan di politik, urusan di ekonomi, urusan guys saya mah ningkatkeun diri ka Gusti Allah. Kayak di akhirat kurang ditonton jelema eta. Hai, saya di ka mana? Surga. Kan hebat amat ngaji aing mah baheula, dia. Jaing ge ngaji, ieu mah jeung Golkar kan ngajina. Nah, bawa ku sia rombongan Golkar ka ditu. Ka jahanam. Si kiai cenah sok kitu sok jasa ya da aing mah make sok ge bener sok aing teh bener sia sok hayu sia sombong iya tuh sombong aing mah sombong bener da saya mah cenah balik sia ditonton sia ujian talian bisa ku masyarakat sia tungtung lain ngaji ribut bae teh urang teh kan dijajah perpolitikan teh mayoritas Islam negara urang negara Pancasila demokrasi tapi nerapkeun demokrasi na iraha ngeunahkeun ka masyarakatna geus jauh jeung Al-Qur'anul Karim mah sementara masyarakat ngaraji Quran ngaraji hadis ngaraji kitab nyaho kana aturan-aturan agama di luhur teu pernah ngaji nangan saliwat doang geus aya perbedaan kuari antara masyarakat jeung nu di laluhur. Masyarakat mah kuari lamun diajak perang moal kudu dingkekeun di jalan di ka mana ya perang siap moal babejana ka pamajikan Allah langsung perang emang urang teu kudu babejak ka pamajikan marah mah lulu berangkat. Urang bakal diajak perang kuari geus paling kekeun masyarakat pejabat mun diajak perang tek ceuli datang ka daek ye ceuli ye sumpungkeun ku sia ceuli anjing moal daek berat ku jabatan berat ku pangkat berat ku dunia ai sia naon dipake ka berat eueuh dipake ka berat dunia teh gablek jabatan komo pangkat atuh naon balok asli sia mun aya ge iraheun urang mah ya Allah ya Rabb mantak ngaji teh urang mah plong bae perasaan dina asa ngaji muatanna naon coba pejabat ngajina mun teu muatan ngaji jurig sama ku situ mah atuh ngaji di organisasi ngaji jurig sama lain ngaji asli ye nu ngaji asli mah tasya takos kieu teh bebe jatilok pan ka guru atuh auhan jeung tukang wuduk sih enggak so aja ku masalah atuh masalah sih mah nguduk yang hutang ieu tah ieu mah keur carita plong-plongan hate nikmat hirup modal urang eueuh kabeng berat eueuh katalian mentak lamun aya kiai masih kada katalian ku politik organisasi lain kiai tong kuyai pokos itu dijajah tapi hati namun hayang nyaho ka kiai nu keur dijajah tak kiai nu keur aya politik kiai nu keur dijajah tanyakeun ka hatena plong moal kabeulit tak kiai penjajah eta ka situ ngajajah urang nya na kuari ngajajah urang
tak kiai nu aya di organisasi teh ngajajah ka ente nu sok ngajadi kiai organisasi kajajah sia. Maksudnya supaya lempengnya hoka Allah na asli ulah kapat ulah patali jeung urusan politik ulah patali jeung urusan ekonomi segala budaya lempeng deka Allah na sebab urang hirup teh Allah kuari keur diatur ku Allah isuk pageto bakal nyang hareup ka Allah rugi amat ketika urang hirup di alam dunia dibere waktu sabaraha tahun barang balik can wau ka Gusti Allah satungtung urang teu wau ka Gusti Allah bakal ditempatkeunana lain di tempat anu dimulyakeun ku Gusti Allah rugi amat nyana mah jadi bupati bobolokot ku dosa ge untung nyana mah jadi gubernur mejeuna nyana jadi menteri komo jadi RI 1 ya tuh mejeuna nyana mah dioyak-oyak ka mana ge ai urang RT lain naon lain guys tenang urang mah ngaji teh neangan ge anu bisa nyalande embung kaganggu cilik bangun khusyuk horengan ngimpi sagala beres nundutan ngimpi pantang lain nundutan tambah ngimpi mah abo terlena tamah tuh nih bakir kacaritakeun aya penjajah asup ka negara urang Cina misalnya kuari mamalah di modalan ku negara tidak asup ka negeri urang Cina teh nu kuduna mah asing teh disingkirkeun ditambah ka negara urang geus sabaraha ribu nu geus cicing di Indonesia transaksi meulih rumah nage seputar urang geus sabaraha ribu wallahu a'lam eta urang teh keur dijajah teu beda ngomong sembarangan di politik teh teu meunang kusungan kasinggung ngaranna dijajah sebab aya nu ngendalikeun nah ieu mah aturan syariat ketika negara urang dijajah ku kafir asup kafir ka negara urang Amerika misalna kebenaran kurang tisama masa Fatil Qasri masa Fatil Qasri teh 80 kilo atau 90 atau 100 keur carita 80 ti dieu ka Serang 60 kilo andai kata Amerika anu ngajajah urang teh geus aya di Serang urangna di dieu kurang ti masa Fatil Qasri dah urang Serangna mah geus ka Lampung jak kuari ge can dijajah can naon ge geus ka Lampung ka ditu urang Serang urang mun kapanggih di Lampung teh tanya urang mah ngomong Lampung horenganan ngomong Serang orang Pandeglang di Lampung teh pinu jadi memeh dijajahnya geus urban ti heula nah Serang di dijah urang di dieu manggading deuk nyerang ka dieu jeung ke berbagai daerah Rangkas dan lain sebagainya tak urang nu urang Tangerang teh ya wajib ngalawan ka Serang ka ditu adu kekuatan andai kata posna di Serang keur carita di Serang komo di dieu mah di Cangkareng mah tak deket jasa mah di Cangkareng mah manggading kuari mah kuari geus canggih jasa henteu kudu make bom make senapan di senapan aya paranti ningalina teropongna set maka sinar laser pas Haji Pendi tejauhnya na ieu sanu nembak boleh Pak innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah Haji Supendi Aep tertembak oleh misterius tejauh orang di Cengkareng itu kuari makan hara rebot gas Masya Allah cak anaknya gak usah ditembak juga gak lama lagi dah
udah penyakitan melulu. Waban waduh udah basa pati kosid bidal pada kali ya. Mun aya Belanda diserang, urang di dia wajib. Tentunya dengan persyaratan anu kamari hiji kudu gagah, ulah kempleng, ulah setruk, ulah gering. Nomor kedua kudu boga keahlian perangnya, di samping boga ilmu bela diri. Geus pugu. Wah, Bogor teh naon karena bencana? Cimande Jakarta teh naon karena bencana? Besi. Banten teh naon karena? Tuh siamanya honangan sakitu doang. Ya Allah, eta ge nyaho doang bisa manteu. Ya, kacirina kakerepekan doang. Tah, bisa ngagunakeun senjata. Kan anu teu bisa ngagunakeun senjata makan salah moncongna dikanyanakeun. Masa kos kitu perang? Atuh mah Amerika ge seserian bereda we kunyana senjata. Ayo, tembakan Gusti awak sia. Kita ngaranan itu bisa gak gunakan senjata, gunakan cara nyekelna ge kan lain deh. Cara nyekel senjata teh lain deh, cara nyekel walungku atuh senjata mah. Emang kumaha aturan-aturanana. Nah, geus terlatih jana. ABRI misalnya TNI, eta geus terlatih. Sekadar pistol mah polisi, eta ngaranna geus terlatih. Nah, urang dilatih heula cara Taliban Afghanistan. Di Afghanistan teh anu mantak barehana mah terus bae perang adanya perang teh seuri nya mah. Diciptakeun ku Gusti Allah manusia model di Afghanistan di Taliban asal ngadenge perang. Mantap. Lamun teu kadenge perang nya mah sedih. Sepi amat cekna negara. Afghanistan mah. Nah, ieu nu daratan ka Indonesia jebolan Afghanistan emang teu loba ambalaya. Kamari ieu diposo teh anu sakitu paharana urang ngeri ningali ustad pencit, ningali ustad cokel matana, ningali ustad dicacag. masyaallah karim biadab luar biasa tak kafir. Sikap pemerintah malah ngantep di dinya polisi meureun polisina ge jak kafir ieu. Lamun teh segera ditangani Afgan turun, Afgan wae di urang lawan aing ku sia tangtangan punyana. FPI maju ka ditu tangtangan kabeh malah jadi kampak segala rupa. Sia nu kamari tah rekamanana ge aya kadieu sia lompat jangan lari nyana nembak ye ka eta ka urang Afgan teh buka dada tembak gua kagetin kan jadi gitu tembak lagi lagi angkat tangan jangan angkat tangan sujud cekal penyana. Nah, kampak uluna ceger. Ente mah teu nyarah bae ke sono dong. Ketika kejadian di Baghdad emang kumaha gitu. Urang mah ngadenge loba misterius anu muncul prak. Masya Allah. Terus nyana mah terus bae Amerika ge sesele. Aju nyana mah teu boga bom nyeun sorangan. Ka dijieun tina taneuh di kieu-kieu ku nyana dipoekeun angel perang eta. Diuji heula ku nyana dicoba kada kotrek. Coba cek muncul ngomong urang mah tahannya ku sia nya ieu. Ieu ngajegur teh ieu. Jegur geus jadi cek nyana. Anya ngalaman Amerika kos kitu. Tapi kan sesele Amerika dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan sangat diperhitungkan ku Amerika teh eleh sabaraha triliun ngalawan Afghanistan. Ge, kuari lamun Indonesia kadenge perang be datang araya bae nya nama kos gabus gitu nongol. Teu kajawa ti mana Allah nyiptakeun makhluk, nyiptakeun manusia seperti eta kuari Syria. Geus mulai dararata. Geus pasang strateginya. Kajen ditembakan diboman di masalah jasanya nama geus sampalingnya nya mah nganasehatan bae niat yang rapi supaya jadi syuhada geus
teu aya pandangan terhadap dunia-dunia. Aya manusia nu diciptakeun ku Gusti Allah hirup teh nya nama jang perang. Tekad dililitik lagi hidup tanpa perang sepi. Urang makan hidup tanpa dagang karung ngihil. Ya. Hirup si kos kitu. Keairatan sama sekali. Cenah eta zakat di mana ngadenge aing zakat? Huwa man huwa duna masafati kosin minal balakali. Lamun sama sapah kosar wa man alal masafati jelema anu ukurana sama sapah yalzamuhumul muwafaqatu wajib ngamuwafaqatan sarua lawan biqadril kifayah ku ukuran kecukupan. Kudu make modal berangkat perang teh sakumaha kamari. Aya jang bekal dirina, aya jang bekal ditinggal di mana kos munggah haji bae, munggah haji teh jang bekal ka Mekah aya, jang nu ditinggalkeun aya, karak istitoah. Kitulah perang ge sarua bae. Biqadril kifayah illam yakfi ahluha wa mayalih. Lamun ahli-ahli negara teh nyukupan jeung jelema-jelema sekelilingna teu bisa nyukupan. Ai keur der perang mah geus ulah aya carita-carita nyukupan perang-perang komo perang ayeuna mah teu make aturan. Eueuh medan laga anu tangtu langsung disebut perang kota, nagarana diboman, imah dibom, nu korbanna sipil bahkan orok budak letik nini anu kuduna diamankeun disalametkeun malah dibom. Perang geus teu make adab, perang geus teu make aturan. Masyaallah kan. Lamun terjadi di urang gitulah di urang ge sarua bae. Warikan dikhawatirkeun ieu rombongan nu datang ka urang teh apakah masyarakat biasa, apakah ieu teh nyana alat negara anu geus kan beda ala ai masyarakat biasa mah kan teu canggih ngulinkeun senjatana, tapi lamun alat TNI misalnya ABRI jana kan geus begitu hebat. Nyulusup ka unggal kampung kuari di Kendal geus aya orang Cina, terus ke belah ditu Kendal naon tangarana itu ka ditu tuh geus loba, terus jenganan imah nu meulina ge kan nyana di jerona diisian senjata. Andai kata ku cenah kiai terlalu jauh amat atau pikiranan atuh pan teu kudu terlalu jauh ja kabari ge sabaraha kapal kapan dipermasalahkeun eta baja terbuka jang naon aya senjata lain yang maehan senjata mah jang maehan jang perang. Nah seperti eta nu kudu da disterilkeun negara ti asing anu endek enggak coba laukeun nu ngakhawatirkeun tapi malah ditambah wallahu a'lam sekedar seperti etalah negara urang. Nah lamun dijajah urang ku politik main politik deui ngan sanu canggih ku ari main politik geus setelah tinggalkeun ku Gus Dur ulang teu ngadenge aya sentuhan-sentuhan henteu aya statement-statement politik anu ku urang karasa malah manut kabeh sujud ka ditu. Ditinggalkeun ku Gus Dur teh urang sepi nyaho nu keur mararayan teh nyaraho jasa ti Golkar si eta ti PKB si eta ti P3 si eta atuh nyaho ti PKS si eta tapi cara mainna mana statement nu jang masyarakat kan teu karasa ku urang. Nah urang teh kan nempokeun kieu lain ngan sakadar di deuleu doang teh televisi teh sagala HP siapa dibuah bawa bae kang ngising-ngising mawa HP bodoh terus bae ya aing mah HP teh gablek tapi aing mah nyaho berarti pinteran aing sia mah. Tas ya mah cenah kiai sok-sok kitu ja aing mah jeuna sok ya tuh aing mah tuh elehna bangun aja tuh naon ngelehkeun jeung sia mah atuh sabira sia tah aing mah resepna kos kitu teh bener mah sia mah resep teh teu nyorocos bae cenah nya ngomong atuh atuh ieu deh kumaha lalakona negara ulah sailu-ilu udah teh sia main kumaha ieu nu datang ka kula lagi si kiai si jadi ieu menyinggapi politik aing keur neuleukeun di PKS saha cara main kumaha mana jang ka masyarakat betilu keur main saja nyaho jasa aing ge ngan ieu mana jang untuk ngeunahkeun ka masyarakat na mana omongan-omonganana hayu coba ti PKB satu jang nyaho jasa PKB sabaraha PKB aing ngan ieu na ge ilu
Hajuk atuh eta keur main ieu mana ngelain sakadar mejeng hayang jadi wakil mejeng hayang jadi wakil ieu jangka masyarakat mah mana ngomong atuh siang ngomong ya omongan anak pan hayu saha atuh hayu sia hayu aing keur ngadengekeun ieu keur ngadengekeun pan ieu aing kan masyarakat aing kan kudu ngadenge aing lain sadukung-dukung da diberen duit henteu pan aing gusia emang kiai hayang duit ambal aya duit di aing los bisa dek nginjem los so kemana kadi itu ka bank ieu mana ieu nu kadenge kurang kan je NU atuh kadengena kumaha jang masyarakat mana ieu nu ngangeunahkeun tak sirana siratu Malik Pendil tinggal satu tuh kan endi mana statementnya endi boten we enten ge wiji lah iya wis kesel kita ki ngerungoakeun apa iki iki mah saking Jogja yang nyandinge iya lain saking kronjo mom apa iku tah eta geus kitu tah dek kumaha ieu urang yuh gimana tuh ieu geus kieu tah tuh encan aya urang kan warga bangsa diajak carita kebangsaan atuh hayu tapi mana nu ngangeunahkeun jak urang nu kira-kira dulur KBH teu kudu make bahasa Indonesia geus nyanang mun kula kapilih jadi presiden geus SPPT gratis geus teu kudu boga KTP beak KTP mana dulur bensin geus pokoknya diturunkeun ku kula geus moal aya ieu bensin mah lamun dikucurkeun naik turun pasti siapa dibelum siap waing orang masyarakat komo kiai ulah sailu-iluna tuh kiai mah sebab kiai makan ditaluturkeun ku masyarakat ulah kutuk hei arep endi sira kiai atuh ieu naon heula ulah kukuculukan teu pararugu ieu jang masyarakat naon lain dukung sakadar dukung lain ieu kami ngadenge geus mah milu wae Sese, geus aing mah hulu, saya mau ke hulu bae. Ke heula besi huluna dipek-pek cara lele. Tinggal kami bae oser. Ndayakan lamun urang carita tentang penjajahan. Geus puguh cara negara batur dijajah. Irak porak-poranda, Suriah wari porak-poranda. Sabodo urusanna kan teu jauh ti politik. Di negara urang ge atuh lamun kacau politik teu jauh ti kitu. Emang kiai ngarepkan karena perang sanu ngarepkan karena perang henteu tetapi tidak menutup kemungkinan namun kacau atau seperti eta KPJ dia memaksakan Turki hampir-hampiran kudeta teu berhasil hampir Syria ieu teh kapan akibat tidak kudeta teu berhasil terjadilah seperti eta Saddam Hussein baheula ditekan tapi terus bae perang acak-acakan motifna macem-macem duh tapi orang ningali Saddam Hussein dipindahkan kuburanana dibuka getihna masih keneh ngocor keneh berarti kan teu paeh nyana teh syahid negara porak-poranda nyana geus aya di sorga Masya Allah Karim ketika orang ngadenge ucapan terakhir Saddam Hussein ngais anak dibikin ka majikanana selamatkan anak dan jaga dirimu baik-baik bapak mau kemana jangan tanyakan aku akan berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala bawa engkau dan anak coba eta bahasa terakhir Saddam Hussein kan lain lalagaan eta mah lain lalagaan kan berangkat anak menuju melawan musuh Allah nasib tertembaknya na disetrum dan lain sebagainya sugan ngomong Saddam Hussein ketika disetrum Allah disetrum supaya ngomong gua mere henteu nya Allah molotot Allah hemak deh Allah beres terbukti pindahkeun jasadna ku hari masa geus tahunan ngocor keneh getih lamun maot nya moal mun si eta pae garing atuh itu aya Allah hati awak syahid syuhada Masya Allah seungit wahara kasaksian ku dunia deku coba ya Allah ya Rabb atuh komo kangjeng Nabi na komo sina Abu Bakar komo sina Umar komo sina Utsman komo sina Ali dan komo bangsa para sahabat-sahabat
di negara urang nu kamar ieu diseren ku Belanda paehnya na kubur buka lamun teu beleger tah tarohan kamar ieu kiai nu sok diberean susu ku Belanda teh paeh mah paeh bae nyana gali teuk lamun beleger perhitungkeun diri urang engke di akhirat sakedeung ieu urang moal kebal hirup di alam dunia teh naon nu kudu diperjuangkeun ku urang akhirat dunia politik jang akhirat apa jang dunia ekonomi jang akhirat apa jang dunia tani jang akhirat apa jang dunia pikir jang diri orang nya batur mah ngeunaheun amat paeh teh geus jelas jasa beleger teh tanda Gus Dur dibuktikan ku Gus Jal beleger geus pugus deretan ulama geus kajen urang tah renungkeun diri urang ke di imah awak sia lamun paeh engke kira-kira mun geus saminggu betus moal beuteung ayo awak tanya ke diri orang tanya pada rumput yang bergoyang tanya awak sia engke mun paeh kumaha sia sedengkeun geus sabaraha urang nu kurang kadenge kiai bae ge paeh bau kiai eta kiai bae peuting suk-isuk salateun dikubur bau kiai eta aya kiai anu paeh encan ge kebel bau eta kan eta kiai padahal tapi mayoritas kiai negara nyaho pula teu kudu diomongkeun nyaho jasa tuh sabaraha kiai anu begitu kula nguburkeun bau amat sih kaambeun aya seorang masyarakat anu teu pernah beteungna diisian ku duit pamarentah nun teu dianggap ku masyarakat teh lah sapirasi eta begitu diasupkeun ka jero kubur kaambeun seungit masyaallah kula jeung haji pendek haji ngambeun henteu atuh irung sia mah atuh lain deui atuh lain deui jeung tiru geus sapira tama irung kadal teu boga ambeun nya mah atuh kula ge noel ngambeun teu cek ya geus teu panjang kula ge seungit lain deui nya leuleus da seungit begitu diteliti ka pamajikan emang kumaha ge sok lalagaan kula mah eta kitu hirup teu pernah kaeusian ku duit pamarentah bajaam masyarakat biasa salat hanya sekadar biasa tapi dijaga tina paharaman tapi kan ngeunaheun jasa gali coba mun teu beleger jago beleger kajian ku kubah teu bisa bara kiai beteungna anu kaeusian ku duit pamarentah hangru itu kiai tinggal kiai kok mau kiai mah dilaknat ku Gusti Allah sia dibere ilmu ku aing dibere Al-Qur'an sia dibere hadis ngarti sia tapi sia boh alabatan orang koros ku Gusti Allah orang koros mah atuh jangan ada hal ngadahar naon kitu ngaranna dangdeur teh atuh jangan sakadar dangdeurna doang boh sia mah jeung akar-akar jeung tanuh-tanuh kiai goblok teh kiai ya Allah ya Rabb secara pandangan mata surya tetapi secara akhirat nyanakeun seserian ketika orang pikiran kadinya ya Allah ya Rabb jaheu nah maka ketika negara orang dijajah ulah sieun perang tapi nu jelas bahkan ku ari urang dijajah melalui politik di parlemen teh kapan geus dijajah ayeuna mah ulah-ulah urusan jilbab jai berkepanjangan berarti kan benar-benar ke dijajah di negara urang urusan LGBT nu sakitu ya Allah ya Rabb jelas-jelas tapi kan berkepanjangan berarti kan keur dijajah dipaksakeun dan dipaksakeun geus jelas urusan perekonomian perkreditan perbankan urang teh dijajah datang ke kiai asa-asa beuka haramkeun ge sebab geus kabehan nah ieu bakalna jadi kiai bau tak kos kitu teu asa geus nya teh asa-asa isi haram apa halal sih kredit ya halal apa haram sih kredit teh maca kitab beureun nya aja jelas haramna ari di masyarakat jakabehan jangan tanya kiai isi kredit haram atuh mah saja ibu tuh mah ngajawab na kos kitu ibu tuh mah tuh masalah lah udah sok kadegeun kiai-kiai nu ngaharam-haram urang bae malah mama ge pangnyokotkeun hiji habek mama anu kan ieu mah ye coba kudu diadukeun tarang bleg leg gusia mama kalau ada tangkat teu jelas kiai datang ka teu jelas datang ka ngomong nege ibu tuh enggak masalah
geus lamun aya nu kiai nu kos kitu geus bawakeun rantai haju siang mau rantai baban kaki itu kiai nanaonan kita kuki uci pan siapan perpakator kata nah iya illam yakfi ahluha wa ma yankila tiksa kaul mawain kafau sanajan dicukupi terus bae wajib ngalawan dek dicukupi deken tete terus urang negara urang ketika dijajah temenang ditinggalkan sajengkal kecuali strategi lain deh itu urusan strategi mundur untuk maju mun urang ngadengi baheula arek-arek Surabaya Masya Allah melawan penjajah pohara jasa sabaraha puluh sabaraha ratus ribu nu gugur tapi pernah mundur teu pernah dari urang Bandung Lautan Api Masya Allah luar biasa kiai di Seredan di dieu ka Serang ti Serang balik deui ka dieu teu kudu disebutkeun sabaraha kiai masyarakat mengetahui hanya menangis tetapi kiai ngomong tidak usah menangis lawan Belanda ngeluh lah sama sekali perhitungan anak menang luhur eleh surga ulang ngeluh kulantaran si kiai na model kos gitu tuh masyarakat dia tuh bawa marudah lawan Belanda lo benu cacak-cacak adi sarwan tapi kan lain saeutik waktu teh 3 abad lain lalagaan. Nah, makanya Bung Karno baheula pidato telah hengkang penjajah dari negeri tercinta, tetapi tetap kita sekarang akan dijajah kembali dan tidak akan lama lagi kita akan dijajah kembali. Bung Karno kan ngomong gitu berarti kan geus kabayang kunyana. Malah anu teger jelema. Nah, haju eta Bung Karno nu ka dieu teh ka imah abah ka dieu Bung Karno nyarita ngananyakeun Ki Hairun jeung kula teh jam 11. Waalaikumsalam lawat lawang tengah. Terus kita kaharep ka dieu. Terus abahna keur kahelulah datang ngadu teh dengkulna. Mawa non gara-garana payung, mawa tongkat, mawa keris. Terus manehanana ditanya ku apa? Maksudna kadem dek nanyakeun Ki Hairun jeung Ki Ahmad. Oke Ahmad mah dileduk ngobrol dipenta ieu cerita singkat bae ieu naon ieu keris buka kunyana terus dipenta ku abah ieu kumaha lamun dipenta bae cenah buat di sini aja seri ya ini mah enggak usah dipinta nanti enggak lama lagi negara kita akan perang kembali dan keris-keris ini dan yang lain akan bertebaran ke orang-orang yang dipercaya. Ya nangis ngomong kos itu tadi hari kula jam 11 sampai setengah 12 bedug zuhur azan nyana balik diajak naon salat teh cenah saya mau langsung ke Ki Ahmad asup kaluar pes eueuh ya deuk kuat teh kabayang meta keris ini nanti pun akan datang ke orang-orang yang dipercaya tidak akan lama lagi kita akan perang. Berarti kan iya peperangan geus jelas. Wayahna geus kudu diasah golok. Geus bukan nama asal aya Cina. Tepugu teu karu. Komando naon eueuh. Kudu aya komando atuh perang. Masyaallah ieu urang. Negara urang sakedeung merdeka dijajah politik geus jelas dijajah. Ekonomi dijajah. Apa make orang politik Al-Quran teu sama sekali apa make orang kuari politik ekonomi Al-Quran teu sama sekali lepas dijajah orang teh mantak pa bisa-bisa nyalamatkeun diri orang sing hade mal kebel orang anas orang ngagugupuk itu ada si akhirat cilaka naudzubillah min dzalik walau asru musliman mun kafir dalam peperangan teh ternyata mengalahkan muslim terboyong muslim ketika Belanda nyerang ke Tangerang orang Tangerang kewalahan dihadang ku TNI dihadang ku polisi dihadang ku orang-orang terlatih karena Allah menghendaki lay dengan zahir
lebih canggihnya alat perangna memainkanna dan lain sebagainya urang eleh kan diboyong muslim kakamnya basecampnya dia tentunya disiksa minimal tadi diberi dahar diberi nginum belah dituna ya jadi omean lah. Nah sikap urang kumaha tah sikap fal asahhu wujubun nuhud ilaihim nakharasi in tawaqqa'nahu lamun ka arep bisa disalametkeun pandang urang kabehan wujubun nuhud ilaihim udah berangkat untuk menyelamatkan muslim anu tertawan salametkeun ieu aturan syariat seperti itu. Urang memboro-boro keur peperangan keur lain peperangan ge urang kamari ge urang ningali langsung nyaksian di Rohingya muslim teh dibeuleuh muslim teh dicacak diajur-ajur. Nah Indonesia tandang ka ditu henteu ora Indonesia mah menang saos beneran teh saya teh ngomong tuh Turki gagah wallahu a'lam bener jeung henteu na ikhlas yang temuatan nu jelas panjana tandang datang ka ditu sorotan dunia wallahu a'lam jarona mah nu penting zahirna seperti eta. Indonesia mah ora lambat wis anda desekan saking masyarakat nembe masapah mengkono apa iku masapah lalakon pergi gitu ge jeung sekolah bagi dua keuntungan anak tolol tapi masalah sih jelas datang ka ditu lambat geus pararaeh jelema. Nah ka ditu da kan urang beritana ketika kafir tertekan berita ketika Amerika tertekan tidak pernah ada berita ketika muslim anu tertekan berita anu luar biasa nyana anu ngendalikan berita dalam peperangan kan tetep terdesak teperdaya berita nyana terdesak nyana kalah kuari keberadaan kamari tak aya naon di jerona langsung beritana eta teh anu kukuleun cari teh catak didesak langsung bahkan dicacang kerajaanna di ulah sabarangan aya jelema nu geus kararitu teh geus cerita ada datang ka ayeuna teh tapi ancaman-ancaman luar biasa di urang lamun terjadi huru-hara bakal muncul jelema-jelema anu henteu warau urang. Di mana cenah teh Kiai? Di Gunung Karang tarurun. Di Gunung Karang. Ku ari teh geus ngadaguan bae dak. Kumaha beritana Jakarta? Kumaha aing geus kesel ya aing geus aduh cenah teh geus nyeri awak kitu. Di Gunung Karang. Indonesia mah boga Gunung Karang lain lalagan, arurun hujanan. Emang eta bangsa jelema saparo jelema saparo jin saparo eta dia terus di Padang di sarariap jin bangsa jin di Sumatera bangsa jin teh geus narajakeun kumaha eta Jakarta dak atuh pogo dia malah jin anu hudang jelema mah teu harudang jin yang nelekeun we eta goblok geus eta cenah kiai kudu nutur-nutur ka itu jin nu Islam arang geus ngaji peni ditutur-tutur jin bari ka mana dia ayo mana di kasumurkeun sia ku aing tapi kan urang teu meunang nyaritakeun alam-alam nu kos kitu tamangke kumaha praktekna bae urang datang ka mana ieu giroh urang kebencian orang terhadap kafir datang kaman ketika politik diacak-acak apa aya benci apa henteu sih orang sebagai bangsa Indonesia anu memang negara Indonesia ibu pertiwi teh milik orang sebagai bangsa diacak-acak politikna kok kieu amat sih ngamainkeun politikna sama sekali giroh berarti sepuh jasa tah haten perjuangan ketika perekonomian ada acak-acakan kos kieu teh dikendalikeun ku kafir aya apa teh giro kecemburuan tanyakeun diri urang nah lamun urang neuleuh Habib Rizik kecemburuanna tinggi jasa kapan urang neuleuh Gus Dur kecemburuanna tinggi jasa
cara mainan nu berbeda. Urang deuleu Habib Lutfi kecemburuan terhadap kafir gede, cara lempang nu berbeda. Dah, badak urang mah geus teu kudu nanyakeun nya urang kecemburuan urang datang ka mana ketika politik kuari dijajah urang teh. Ekonomi dijajah, budaya dijajah. Datang ka mana urang kecemburuan urang. Ieu mah melong kono. Engge. Tita cemburu melong si Rama. Gendang si Rama. Nah iya, walau asaru baca kitab lah mengenai. Lamun Islam diboyong ku kafir atuh wajib urang tandang nyalametkeun Islam nu diboyong. Atuh kitab mah babari. Prakteke ku yang sulit ge wiji. Eta kumaha eta cara nyalametkeun anak. Masya Allah. Urang mandek nyalametkeun dulur urang ge anu kena fitnahan anu tadina nama teu ulah teu ilu ku ari kasidang sageus teh kasidang kasus teh geus teu kudu dicaritakeun berbagai kasus tapi nya mangan sakadar kena fitnah doang ngagejebur ku ari di penjara nyaho teu salahna nyaho kena fitnahna boro-borona teh nyalametkeun eta ge hese ngagaraan geus acak-acakan di negara urang tekos gitu hese luar biasa dibela ku dibela geus hese bae pokona urang guari mah lamun deuk nangtungkeun agama nyaan geus kandas kajeun kumaha ge kandas NU mun beneran berjuang di agama pasti dibubarkeun Muhammadiyah berjuang di agama nu bener dibubarkeun FPI hampir dibubarkeun. Nah HTI nulis jelas nya mah geus caritakeun agama bae dibubarkeun lantaran aya khilafah kos bubar geus teu kudu make khilafah ge NU misalnya berjuang beneran di agama bubar NU geus teu dideuleu Ki Hasyim Asy'arina geus teu dideuleu Gus Dur bubar guari nu mantak eksis ya atuh kos kitulah henteu maksudna ya eta henteu kieu jero pokona henteu jero lu antak eksis kok gitu. Nah, urang cenah ku baru batu milu lah ka ditu. Lamun teu ilu atuh geus leuwih acak-acakan. Ilu atuh kos kitu. Henteu cenah kieu bagus aku mah wallahu alam. Kos di partai teu milu urang acak-acakan. Milu urang anu acak-acakan. Maning mana? Ayo coba pikir nu mateng. Tah. Jang nyalametkeun bangsa jeung nagara. Kudu milu di politik tapi nu jelas kudu milu di organisasi nyieun bila perlu tapi nu jelas nah tapi kuari deuk wae urang geus didominasi presentasina geus jelas kuari melalui parlemen kos kieu kaayaan anak kuari bahsul masail tinggal bahsul masail ya nu tapi kan aing teu dipake mah deuk naon teh ieu kan keur carita seputar peperangan nah seperti inilah pembahasan tentang perang ketika urang ngalawan kafir atau kafir nu datang ke negeri urang geus diatur melalui syariat. Nah, kuari makan urang lain dijajah model kos kitu can bakal tapi dijajah melalui politik, ekonomi jeung budaya kerjasa urang dijajah. Tinggal tergantung ngamaenkeunana nu dilaluhur. Deuk dipasrahkeun ka DPR kos kitu DPR-na dipasrahkeun ku urang ka kandidat mana nu kapercaya ku urang terserah urang sok kandidat nu mana nu ku urang kapercaya di partai nu mana ente neuleuh nu rada cakep mana mungkin di Golkar di P3 PKB PKS dan lain sebagainya deuleuh nu jang bener-bener bangsa jeung nagara ulah ngomongnya doang bangsa nagara ka urang tita kebangsaan jeung kenegaraan tapi nyana mah muatan urang kita ngomong kebangsaan jeung kenegaraan ya nyana mah bicara muatan jeung kepentingan kan pajiin nah ya peperangan denges narolol di unggal negara urang teh salila hirup urang ngadenge Palestina bateureun perang waleureun kemudian terus Irak-Iran baheula teh sabaraha belas tahun terus jeung Irak-na perang ku multinasional Kuwait dan lain sebagainya terus Turki terus Yaman terus ku ari Suriah beres Suriah bejana ieu moncong geus dikieu-kieukeun gitu saya percis ka pondok doang gitu Cilongok aman
Mangkaning eta mah geus make radarnya nama. Urang milih di kapal be sok ngabayangkeun kula mah. Beuh ieu mun diboman ya babari kapal teh mun hadap teh. Paingan tentara dek ngabom negara babari jasa komo Amerika. Mangkaning kuari mah kapal teh tanpa awak. Jelmaan di luar. Set cegur ala lajur lah. Perang canggih seperti eta. Lamun geus aya tulisanna di umil kitabiana di lauhil mahfuz diulah-ulah ge tetep bae bakal terjadi sebab nu nyieun ismu ekses sama tetep manusia anu keur bercokol. Urang mah tinggal nungguan kumaha tulisan di lauhil mahfuzna. Lamun memang geus kudu perang ya perang ditahan kumaha yang moal bisa. Lamun memang henteu ya henteu. Ketika perang terjadi emang geus aya tulisanna di lauhil mahfuz, manusia mah hanya sabab-sabab doang. Salametkeun diri urang supaya mun urang paeh urang jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala.